channel ini dengan menekan subscribe warna merah, like dan nyalakan loncengnya serta share ke media sosial Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneh sareng wakepo urang sami-sami neraskeun jejer carita nu katunda kamari si Rawing Kiwari. Kumaha? Aduh, kaparigelan si Rawing memang luar biasanya. Mohon beuki dieu si Rawing beuki pogot kalayan kasugri mitra-mitra anu biasa ngadangukeun acara dongeng Kiwari garapan wakepo Kiwari neraskeun si Rawing Kiwari. Lah, luar biasa nu mawi kadelali. Ayeuna urang teraskeun ulah kumaha ieu jejer carita si Rawing Kiwari wilujeng ngadangukeun. Sinar layu mempur hurung nyangan unggal lurung mawalipur anu muyung narik resmi prihatin tanda bawanging alam ciptani anu maha agung. Waktu layung mundur mungkur bareng jeung sirna sang surya pangesi lembur kalingga pada muru kategalan lahan lega nu bakal jadi lahan gesan lumangsung acara nu diayakeun ku pupuh lembur katelah Ki Jayaraga. Tegalan datar nu lega jeung laluasa jadi caang kurapangna obor tinggal tempat pangisi lembur pada tumplak ngabandungan lumangsung acara di eta patempatan. Mula lajur banu recok ngobrol jeung para baturna nu jadi bahan pagunungan acara anu keur lumangsung di eta patempatan. Ayo dewek mah didengin teu pupuh lembur urang teh di mana maksudna panganyakeun acara pilih jago teh pada cek dewek mah euy kurang kumaha jago Ki Jayaraga sanajan nya geus kolotnya dewek mah teu ngarti nawa maksud anu sabenerna nya cek salah urang lalaki anu geus aya umuran baturna nu diajakan ngobrol terus ngabalon. Ari cek beja mah euy Ki Jayaraga mah butuh tenaga mangrupa jago nu bisa dipercaya bisa neangan piubareun Marwati anakna Ki Jayaraga anu keur gering lipo. Nurutkeun beja mah Ki Jayaraga teh menang wangsit nya piubareun Marwati teh taya teh kajabat ti ku kembang pancawarna nu aya di puncak Gunung Halimun. Ucara kieu Ki Jayaraga miharep aya jago nu bisa dipuntang akal bisa neangan kembang pancawarna teh. Kitu ari beja nu katarima ku dewek mah. Atuh lamun kitu mah apa kalau baku pameureun yang jago-jago nu di tempat-tempat jauh datang ka ieu patempatan beureun euy ya pasti kana kitu teh sabab Ki Jayaraga kawilang jago kolot anu boga ngaran di alam kegawaraan malah ujian pikeun anu milu kana sayembara bilih jago teh kawilang berat euy naon bae kitu ujianna teh euy cek beja mah nya beja anu meunang dipercaya anu jadi patandang kudu bisa ngaliwatan 3 kali ujian. Anu kahiji kamaheran dina hal ngabandring, nu kaduana kabedasan tanaga ngangkat tubuh batu kalingga, nu katingali naek kana cadas lumut. Ari cek dewek mah moal aya bisaeun kumaha jagona ge euy. Pang-pangna mah ujian anu paling akhir, naek kana pasir cadas lumut. Nya panan sakitu leueurna sehari bisa tuh naik kana pasir cadas lumut anu sakitu leueurna bener teu? Na bangga teu ingat ujianannya. Padahal lamun lumpat terus papinter-pinter nguseup balap lumpat gitu upamana terus papinter-pinter nguseup dewek mah dengan meunang euy. Lalaki nu geus kolot milu nembrong ngomong lain jang abah teh masih kene acan ngarti aya naon ieu teh meunang kieu manula ajo. Daek mah tuh abah maca nyaho. Cenah bejana mah arek neangan pisalakieun Marwati anakna Ki Jayaraga. Ari abah teh goreng jambe ka dieu nyadap. Di kieu-kieu oge budak atuh abah teh. Si abah meni gede hate lain rek nyanyi pesalakieun Marwati bae tapi rek nyanyi jago geus neangan kembang pancawarna nu aya di puncak Gunung Halimun. Amboy manisa sangklang teuing atuh jadi amun kapake jadi jago erek dititah neangan kembang pancawarna. Kunaon eta kembang teh nya piubareunna Nyai Marwati nu aya gering lipo sabab Ki Jayaraga menang wangsit atau katerangan gaib
cenah piubareunana teh kembang pancawarna kitu teh Bang. Hanya ka kembang hese nu dipentananya. Padahal lamun kembang cangkudu abah ge boga di buluan imah teu kudu ka puncak Gunung Halimun segala rupa. Atuh eta mah kudu miluna kana sayembara abah pikeun marabutkeun anakna nu ngaranna Iih. Geus sepenjak tu tinggal di bayi lumpang ke tengah lapangan tu jangkrik di antara mudunanya. Cicingnya kedep ke ngomong naon cenah teh. Di tengah tegalan kadengnya harita panata acara nepikeun caritaan pang nama ngabejaan ngeunaan acara bakal langsung di tempat-tempatan. Kadang warga jeung baraya sarta patanda beuti ieu mangrupa kayaan anu ngandung ajen sajarah pikeun urang sarere. Sabab dina peuting ieu urang bakal ngabandungan acara sayembara pilih jago. Lumangsung aya acara pokalna pupuhu urang nyaeta Ki Jayaraga. Tujuanna nyata geus milih jago anu bisa dipuntangan akal, geus neangan piubareun putrana anu ayeuna keur henteu damai. Luyu jeung aturan anu lumaku satiap patandang geus dicatet ngaranna engke saurang-saurang bakal diuji nalibatan tahapan 3 kali ujian. Reg panata acara eureun nyaritana diselang kumuterkeun paneteutna ka lalajo. Sedangkan lalajo perhatianna museur kabeh ka panata acara sabab di antarana memang aya macan nyaho kana lumangsungna eta acara. Panata acara kadenge harita neruskeun deui hanca caritana. Palawargi kadang warga sakabeh katut para patandang ujian nu kudu dilakonan aya 3 tahapan. Nu kahiji diuji ngeunaan keahlian ilmu batin. Nu kadua kabedasan tanaganya tak kudu mampu ngangkat tubuh batu kalingga. Nu katilu kudu mampu naik kana pasir cara sumut. Lulus di eta ujian mangkana nu harti baris jadi jago utama Ki Jayaraga. Pangawal utama Ki Jayaraga nu baris menang pancen pikenengan kembang pancawarna nu aya di puncak Gunung Halimun. Sabab iwati ku kembang pancawarna Nyimas Marwati baris damel. Ieu kayaan anu penting katepikeun ku kula asmana Ki Jayaraga. Pikeun milih lumaku aya acara, nah haja bakal dipilih ku kenang penca. Sok piaga, tabuh kanya kenangna. Acara bakal dimimitian. Patandang nu kahiji nujung catetan eta jumri jago tidak pamampu. Terus belum kejayaan. Sok maju patandang pikeun diuji. Barat pakenang ditepak gerwen lanjut surat ambal-ambalan curelat celeng katinggal ini luncat ke tengah tegalan. Anu jelas mangrupa patandang munggaran panata acara mikeun bandringan kajagon disebut jumri teh. Bandringan teu dijieun tina talim kawilang liat tungtung tali di babandulan ku besi leutik. Bandringan kudu bisa kena kana sasaranana mangrupa babandul besi buleud nu aya dina kelatan awis saleunyeur teu beda ti kelatan kana manuk. Ngan ieu mah ku babandul besi lain kudu manuk anu dikelatna ditarik ka luhur. Eta kudu jadi sasaran bandringan. Besi leutik bandringan kudu bisa beunang kana babandul anu aya di luhur. Jumri harita mangut ka sakabeh nu lalajo. Kawilang lalaki nu geus aya umuran, nilik binawanna jeung kayan jelas mangrupa jago nu geus boga ngaran. Bandringan geus diputerkeun ku Jumri bari panon ngawaskeun seukeut kana basasaran. Nu lalajo campuh jeung kenang penca anu mirip lumangsungna eta acara, nabuh meh sabur teu tumuh kadengena. Iya, boleh. Kita nilai semua ya si Jumri jago pamangkot teh euy. Lulus tina ujian. Cewek mah binari gini jeung gaya nama jelas teh jago nu geus moyan ieu mah. Cenah mah sakokolot penggong becewek oge najan lain jago. Ari kana moyan mah mineng euy. Naon hesena moyan? Oh nya. Besi lain mah beut atuh. Maksud dewek moyan teh geus asak pengalaman ya kita. Eta ojo dengan maning
ngerasa kenal aja cicak. Cino? Hari ayi. Apa tuh buat cuma cara tinggal di kanal lajanan mah? Kamu geus ngadenge barang makna kenal mah cuma menjual hayang ngajiplak we. Kayaknya hari kana hiburan mah resep tidur muda eceu mah. Jeung sugan we atuh aya nu ganang jeung dada. Sami nyaho entang ka eceu. Bisa meureunna eceu boga salaki deui. Tegenah pabularanan bae teh. Alah, Cino bae teh kadinya bae geuningan. Jadi lalajeunna teh lain katarik-tarik teh ku acarana meureunna nya. Ya acara rasa eceu teh sabab kaulah kakara ayeuna acara sae marati jago tu anu ngayakeunna teh Ki Jaya Raga tepung lemur urang. Malahan watak jadi beuki penasaran pikeun eceu mah naon hadiahna pamageus jadi pangawal utama mah jago kepercayaan Ki Jaya Raga. Atuh jelas hadiahna mah hidupna bakal senang, Cek. Kumaha nu kanyahoan ku kurang we Ki Jaya Raga lain bae mangrupa pupuh lemur, tapi kawilang nopang juga lana kanu pernah di lemur urang. Jadi saha anu teu katarik upama jadi jago kepercayaan Ki Jaya Raga. Anjaka kulimat teu bisa nanaon, Cek. Iya bisa ngaruh muncul macul sebenarnya. Padahal ngabandri mah coba bisa. Karena anu geus kata nagaan teh ngangkat tubuh kalina jeung naik kana pasir padas. Lumut teh eta mah geus jelas mah bisa bet leueur jeung dina lagragna teh medunan ka handap. Atunya meueuh di ragrag mah kahanap, Cek. Sok aya bae teh teh. Teu tinggal itu si Jumri tinggal ungkeun di bandingna euy. Panateup dipusirkeun ka tengah tegalan deui. Jumri harita ngalepaskeun tali bandinganana. Tetelan ukurkeun kana batok awina wungkul. Nu jadi sasaran mangrupa bebandung anu ngagantung di luhur dina kelatan teh teu meudang ku bandringan Jumri. Mula jorecok dijeng pada baturna sedengkeun panata acara nyebutkeun di ngaran-ngaran batandang musejena. Nganya kitu satiap patandang aya nu bisa lulus dina ujian kahiji bandringanana kena kana sasaran, gagal dina ujian kadua nyata ngangkat tugu batu kalingga anu jangkungna mangan ukur satantung budak tapi beratna upama leuwih berat batan kintalan besi, loba anu gagal dina ujian anu kadua. Tugu batu kalingga nurutkeun batu pusaka nu jadi cikal bakal anu lembur kalingga anu ceuk beja mah ditinggal luluhurna Ki Jaya Raga nu matak pantas lamun tugu batu kalingga teh nu kudu diangkat bangun dieunteupan ku kakuatan gaib anu ngajadikeun beratna eta tugu batu kalingga teh beda ti kaayaan anu samestina. Di antara mula laju sakitu lobana katingali dua jirim anu minu ngabandungan kana eta kaayaan. Anu saurang mah jelas aki-aki, saurang lima budak rumah jalaki. Lalajona kapaksa dipunggu ku eta aki-aki, sing horeng ki buyut ireng jeung si keling geuningan anu milu lalajo harita. Sabenerna mah geus ditadi keneh kaayaan ki buyut ireng jeung si keling teh jadi perhatian sakudu aya di dinya. Pang-pangna manu cicingna deukeut jeung teu pati anggan ti ki buyut ireng jeung si keling anu jadi perhatian lantaran aki-aki jeung budak rumah lalaki nu keur dipunggu teh milu lalajo beta patempatan pakulitanana beut sarua pada hari deung teuing. Harita kadenge ki buyut ireng nyarita. Banyak buka teh geuningan jago-jago teh euy, mun eueuh anu beueuh ngangkat tugu batu kalingga. Nya eueuh metu si kana mah keling. Si keling malan dari panon mah harita tetep ka tengah tegalan. Iya bener euy, aduh gabege ki, uing jadi penasaran hayang miluan ki. Bener teh mun uing ayeuna miluan asup ka jero tegalan ki. Makanya lamun kabeh patandang eueuh nu bisa lulus dina ujian kakara ilain turun asup ka jero tegalan di dinya teh wongkeun pananti ilain teuing. Anjak mah kumaha kira-kirana ki euy? Uing bisa moal lolos dina ujian kalau ditangtukeun eta penasaran euy. Dewek percaya ka ilain yang
Malangke dia bakal genyel lantaran aya budak lalaki nu sayembara keur lulus dina ujian. Ngaran ilain beuki jadi kembang carita jalma loba euy marukanan teh. Cicing lagi daguan waktu nakeun antepkeun ilain namanya. Jago-jago nu banu nasib eta sayembara geus sababaraha urang tapi teu tela balobana mah gugur dina ujian anu kaduana. Nyata mah ngangkat tugu batu kalingga bae nu mampu ngajungjungkeun nepikeun ka luhur sigana teh. Paling-paling ukur semet sajengkal tina taneuh kitu ge bade dibeberengge meh kaluar kabeh kesan nu aya dina awakna. Akhirna panata acara katingali bingungkeun pugu patandang memang geus beah nurutkeun catetan mah. Akhirna luluy jeung kawijaksanaan Piki Jayaraga sayembara teh dibuka pikeun umum naha saha bae anu boga karep hayang nyoba ngadu nasib bisa langsung asup ka jero tegalan atawa ka tengah lahan pakalangan. Kadenge panata acara hari teh megero dinyarita ditarikeun ditujukeun ka sakabeh nu lalajo. Kadang margi katut sakabeh lalajo kabandungan kurang yang tetela di antara para patandang jago-jago nu aya dina catetan tayang mampu lulus dina ujian. Kulantaran kitu nuju jeung kawijaksanaan Piki Jayaraga mangka ieu acara sayembara bakal dibuka secara bebas pikeun umum. Saha nu nyaho di antara nu lalajo aya nu alus nasibna bisa lulus dina ujian. Jadi sahabat anu rek milu kana ieu sayembara bisa langsung asup ka jero pakalangan. Panata acara muterkeun panutupna ka sabudereun tegalan. Nu lalajo pahibut direcok jeung pada baturna. Sok atuh silain ke ieu ehon. Anu nasib ke teu ehon. Suganda atuh beunang ehon. Maknya tuh bisa main banding jeung ngangkat batu euy. Mau masuk itu ehon. Ini surasim. Maknya tuh bisa main banding jeung ngangkat tubuh euy. Ari silain sukawas nu aneh. Jago nanti mana bela Allah nu metu kangananan jago geus kauji ka bisa jeung tanagana komo dewe. Lamun balap karung dewek aju. Lamun seung aing mah bisa euy geus sae panggeulana. Lah iya mah lamun lalaki mah da miluan dah. Nya dipikir-pikir mah naon ge sena atuh angkat tugu batunya. Teu kamu bisa ngajungjungkeun diangkat ka luhur. Da ku taksiran mah mun sabaraha berat eta batu teh ujang. Siema sok ngagampangkeun teuing teh pokoknya sorangan eta tugu batu kalinga teh ditinggal ka luhur Piki Jayaraga. Artina lain sambarangan tugu batu tangtungna oge meunang aya nu mancik nyaeta kakuatan gaib. Di antara nu recok ngalobrol teh kadenge Ki Buyut Ireng oge nyarita jeung si Keling. Tah ayeuna kakara asup ka jero pakalangan Keling. Ngan aing kudu apal euy upama dina ngangkat tugu batu kalingga mangrupa ujian nu kadua. Memang ngangkat batu cibuhan heula eta tugu batu kalingga teh bari ngomong ngancik dina ieu batu mungkin kitu. Uing ditahan Ki Buyut Ireng rek ngangkat ieu batu. Geus kitu tah bayangkeun keur tangtung tangtungan dewek dina jero pikiran ilahi. Maka eta batu bakal kaangkat ku ilahi Keling. Nah, kayak kudu kikipan segala rupa ngerti wing mah jeung kudu diciduhan heula. Jeung ngomong terus ngabayangkeun maneh ge, geus sae ditalekan sekalian. Sarupa-rupa maneh mah euy. Teu kahati wing mah euy. Silain kudu ngerti jang. Ngerti. Santi eta tugu batu teh aya anu bicingan kekuatan gaib euy. Ku cara kitu dewek dia bakal mentangkeun kekuatan batin pikeun musir kekuatan anu mancik dina eta tugu batu kalingga. Ngerti? Bener eta teh kada ieu hese euy. Hanas ke uing nurutkeun kana caritaan maneh. Terus teh uing oge teu bisa euy. Marunan euy ge. Sing percaya ka dewek Keling. Dewek ti dieu mah dicingeun deui sabab lebah dieu sabenerna mah ujian paling berat mah euy. Pugu kahian dina ngabanding jeung naik kana pasir cadas lumut mah dina hal ilmu silat oge memang aya dasarna. Eta mah tangtu bakal loba jago nu bisaeun.
kunci Rusia nah kekuatan ieu sayembara nyata dina ngangkat tubuh batu Kalingga. Ngerti kan? Jadi ulah kena asup ka jero tegaran karena pakalangan tapi tong abobodo sianya ya kawin mana tong nipin sia kawin kan uing era teh lamun nepikeun ka gagal cara jago sajana awas ya menipin. Geus moal beli mana bakal asal nurukeun we kana carita dewe dikirain teu percaya pek dicobaan ulah angkat kusorangan tanpa nurukeun kana amanat dewe kaangkat ku lain disembah ku dewe. Uing jadi penasaran mana cicing di dia kinya uing ayeuna rek nyobaan milu kana ieu sayembara tapi orang jadi lila deui dengan bapak jeung inu uing beuki kecenah naon atuh geuning ieu mah lupa hiji jalan euy. Jadi ngarah maneh dikanyahokeun ku jalma loba malah leubina eta jaminan kasenangan hirup bakal karandapan ku maneh. Sabab kangaranan jadi jago kepercayaan di daerah tentu moal bisa dina kehidupan. Sampai ngomong-ngomong, gerak, sampai itu. Mana tong melakot gitu, uing mah paling tengeunah lamun dipolototan, ditinggalkeun sia ku uing. Lain bolototan atuh sakitu manyan. Sok pilih kanten, sok berbunyi itu. Dan mulai wani asup da manusia dia mah pareot hulu kabeh oge. Si Keling hari teluncat ngajorelat ngeluncatan tak-tak mula laju. Ngan saking ku cepet-cepetna gerakan si Keling membotak tak nu ditimsak teh. Meh teu karasa si gana teh. Cun. Cara gede teh si Keling harita napakeun dua sukuna di tengah tegalan. Pugu we atuh panata acara jeung sakabeh anu lalajo eueuh anu teu kaget. Sabab aya budak rumaja lalaki nu asup ka jero pakalangan dina kayan anu memang matak narik kana perhatian. Kulitna hideung Keling pangawakanana ngeusi teuas siga bersih siga nate. Memang panata acara nanya si Keling geus heula nyarita. Jangan si Keling udah menang. Aina datang ka ieu uing rek nyobaan miluan kana sayembara. Jadi uing kudu diidinan miluan ya. Lamun teu diidinan mana dibanting sia uing. Atuh panata acara teh menang sajongjongan mah teu barita. Kebek kurasa kaget tinggal kayan jeung kadatangan si Keling di tengah pakalangan. Si Keling ngomong deui, "Sakaliatan bandinganna." Barelet euy, jagon miluan teh mah nya bener si anu dikelat nasi Keling mah gantung. Kuduna dihancurkeun atuh dasar jago-jago caleupeng. panata acara nenangkeun getaran hatena. Netep seukeut ka si Keling bari nyarita. Kekekelan jang, saha dieu teh ngaran ujang teh. Jaka Keling atawa si Keling. Bener eta rek milu kana sayembara. Mana kolot-kolot lagu sia. Nyaho atuh. Apana anu asup ka dieu teh? Ceuk maneh anu rek miluan sayembara. Lamun rek atuh mah ka dieu atuh euy. Aya geuh maneh mah. Ngeunah we nyaritana teh si Keling, mokaha panata acara jadi niat beungeutna. Tapi manehna kudu bisa ngadalikeun diri. Sabab sahanu nyaho ieu budak lalaki teh memang alus nasibna tur lain budak samanea, kitu jalan pikiranna eta panata acara. Nu lalajo ge harita rada recok ngobrol jeung baturna. Kabehanana eueuh nu teu ngupat ngeunaan kayan si Keling anu harita geus aya di tengah lahan pakalangan. Memang bener si Keling harita geus dibere bandringan ku panata acara. Si Keling nyetelan tali bandringan ku leungeun anu katuhu panon mencrong kana lebas sasaran. Babandul mesin mah gantung dina kelatan teh hancur ku besi leutik mari dina tangtu atawa tungtung bandringan.
Si keling ulah cangkeng bari seuri sarta muterkeun paneteupna ka sakurnu lalajo. Kabeh eueuh nu teu kaget ku aya eta kajadian. Sabab lamun jago-jago nu tadi milu tandang mah ngan ukur bisa keuna kana sasaran. Tapi si keling mah sasaran teh ancur ditumrag ku bandringanana. Panata acara oge molohok bengong mata si meuteun meh teu percaya upama budak lalaki nu milu jadi patandang anu ngaran si keling bisa ngalakukeun tindakan seperti kitu. Kunaon aya molohok kitu heuy? Teu percaya wing bisa lakukan kitunya. Cetek euy nu kieu mah tuh ayeuna wing arek ngangkat tubuh batu kalingga. Tingali kuing besi danum. Mereka nggak bisa ngajung-jungkan batu. Si keling geus dimilosea di panata acara sejeuna teh. Harita ngalengkahkeun sukuna ka hareupeun tugu batu kalingga teh. Eta tugu batu kalingga teh bet sapantar jangkungna jeung tungtung atawa tangtungan si keling. Nu lalajo mimiti recok deui jeung pada baturna. Nya ceuk dewek oge kumaha euy? Marukanan teh ngababarikeun si lain mah tingali cek aing kumaha marukanan si eta dianggap enteng dianggap remeh sia sok tingali kumaha tingali sok tingali tuh aduh hebatnya euy nya cek dewek oge mah nya bandinganna sakitu hebatna sasaran lebih ka hancur kitu aduh nya hebat euy budak teh. Memang bener hebat euy. Tapi lebah ngangkat tugu batu anu ayeuna rek bisa ngareupana coba tingalikeun. Tugu batu kalingga teh adeul can aya nu bisa ngangkat kabeh jago wae oge. Mejang sia eta budak teh. Sadengkeun harita si keling katingali harita musirkeun kakuatan tanaga lapisanana. Si keling boga jiwa tara percaya kitu bae kana caritan jalma. Sanajan kibuyut ireng nyarita tapi dina hatena mah ngarasa cangcaya. Malah lebih percaya karena kemampuan jeung kekuatan dirina sorangan anu matak harita teu ngaguguhkan amanat jeung pitulungna kibuyut ieu. Si keling geus mimiti nyobaan ngangkat tugu batu kalingga teh. Sapasang leungna ngagleter tanda si keling musirkeun kekuatan tanaga lapisan kana sapasang leungna. Tapi kacida kagetna si keling sabab tugu batu kalingga teh ngakukur uget saeutik. Si keling naker di tanagana tugu batu kaangkat lalaunan. Tapi sanggeusna sajengkel tina taneuh karasa beratna we asa nambahan ngajadikeun si keling ngalepaskeun cekelanana kana tugu batu kalingga teh anu satangtung jeung manehna lantaran leungeunna karasa linu. Kadenge harita ku si keling sora kibuyut ireng nu ngahajangan ukur ku si keling ngumpul kadengena. Kekuatan suara jarak jauh anu ngadukur bisa dilakukan ku jago anu geus tepi kana puncakna ilmu. Cek dewe kumaha keling. Sanajan maksakeun maneh nepikeun kamejeng ilaing moal bisa euy. Moal bisa. Moal kaangkat eta tugu batu teh. Ilaing kudu percaya kana caritaan dewe teh. Maka dewe dia bakal ngebantu kekuatan batin kitu muhir kekuatan gaib nu ngancik dina eta tugu batu kalingga. Si keling harita nyerenge seuri sorangan, malah ngagrendeng nyarita sorangan. Omongan kibuyut ireng teh bener sigana mah euy. Ieu aing geus ngaluarkeun tanaga sapinuhna, tapi TPA teh bisa kaangkat kuing. Yang nyaho aing nek diturutkeun omongan kibuyut ireng penasaran aing mah yang nyaho. Kadenge diku si keling sora kibuyut ireng. Sok gancang laksanakeun pitutur ti dewe keling. Kitu ge lamun ilaing hayang meunang atawa hayang bisa ngangkat eta tugu batu kalingga. Lamun henteu nyamang sabolo paling-paling oge maneh mudunan mejen. Katingali harita meureunnan panonna terus beunta nyiduhan kana batu teh. Si keling katingali meureumkeun panon terus nyiduhan kana batu tugu kalingga teh. Geus kitu si keling peureum deui ngabayangkeun keretan beungeut jeung tangtungan kibuyut ireng. Karasa ku si keling aya geteran aneh kana sapasang leungeun.
Waktu leungeun si keling antal kana tugu batu kalingga teh karasa harita leungeun asa beki leuwih pedas tanagana. Malah mata kaget pikeun si keling sabab tugu batu kalingga tadina berat ti babaranggeg teh. Mau harita mah jadi ngoleang hampang diangkatna. Si keling angkat eta tugu batu kalingga dijungjungkeun nepikeun kana luhureun sirahna. Puguh eta kajadian teh mata kaget lil upama anu erek rupa segala rupa. Ujung indung segala rupa eta patempatan teh. Pating galarojeng pating gorowokna nu lalajo mangsa surat amal-amalan dina mangsa nganyahoankeun eta kajadian. Si keling geus nurunkeun tugu batu kalingga. Jalma nu lalajo masih kene pahibut surat amal-amalan jeung tinggalan. Panata acara masih kene ngajanteng malohok bengong mata simeuteun. Si keling terus nyarita bari nulak cangkeng sikepna gagahna kerana. Kumaha euy? Ujian naon deui euy? Uing geus disangangkan tugu batu kalingga. Terus ayeuna uing kudu kumaha deui ya? Panata acara nganceng limbalan bari ditutup seukeut ka si keling. Ayeuna mangrupa ujian paling akhir jang. Nyata naik kana pasir cadas lumut. Upama bisa naik kana luhur pasir anu harita aya lumutan anu harita nyata pasir cadas lumut ya ngandung harti jang keling bener jadi jagoan pilih hartina ngabogaan hak pikeun dijadikeun jago kepercayaan Ki Jayaraga harti waktosna geuningan parantos teh kapan atuh caguran cekapkeun dugi ka dewe latu acara dongeng kiwari naraskeun cariyos Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari.